حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi kitabi yaqulu nafa'ana bihi wa bihi wa hadana bi rasulihi min baraka wa qarba ma'ali fi hadha al-kitab sirama bin Abdurrahim qaddasallahu sirra wa bi barakati wa qarba wa sabr wa qaddasallahu rasulihi wa qurahi wa silsilatihi wal akhidin an kulli shay'in lillahi al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tudhamma jeung lamun didomahkeun ieu ain fi'il madi. Wa in tudhamma jeung lamun didomahkeun ieu ain fi'il madi. Wa in tudhamma jeung lamun didomahkeun ieu ain fi'il madi. Fadmungan maka kudu ngadomahkeun sanyana anjeun. Fadmungan maka kudu ngadomahkeun sanyana anjeun. Fadmungan maka kudu ngadomahkeun sanyana anjeun. Ha kana ain fi'il. Ha kana ain fi'il. Namun dijikeun fadmungan ha dicicil fadmungan maka kudu ngadomahkeun sanyana anjeun ha kana ain fi'il. Fihi dina fi'il mudhari. Fihi dina fi'il mudhari. Aotan kasir atawa lamun dikasrohkeun ieu ain fi'il madi. Aotan kasir atawa lamun narima kasroh. Aotan kasir atawa lamun narima kasroh ieu ain fi'il madi. Aotan kasir atawa lamun narima kasroh ieu ain fi'il madi. Atau nanya rujuk supaya kalau bahasa nulis katukan dia menjadi gantung tahu. Aotan kasir atawa lamun
narima kasroh ieu ain fi'il madi faktah maka kudu matahkeun anjeun faktah maka kudu matahkeun anjeun faktah maka kudu matahkeun anjeun wa kasron jeung kana kasroh ain fi'il wa kasron jeung kana kasroh ain fi'il wa kasron jeung kana kasroh ain fi'il fi'il mudhari maksudna wa kasron jeung kana kasroh ain fi'il mudhari ihi kudu ngaraksa anjeun ihi kudu ngaraksa anjeun ihi kudu ngaraksa anjeun ngaraksa teh ngajaga ihi kudu ngaraksa anjeun walamun au ayun bima qudhiha halki siwa dabi syududil doha walamun jeung ari lampinya walamun jeung ari lampinya walamun jeung ari lampinya au ainun atawa ain fi'il au ainun atawa ain fi'il bima dina perkara fi'il bima dina perkara fi'il bima dina perkara fi'il kode putiha anu nyatana dipatahkeun ieu ain fi'il kode putiha anu nyatana dipatahkeun ieu ain fi'il kode putiha anu nyatana dipatahkeun ieu ain fi'il halki eta kudu aya harap halak halki eta kudu aya harap halak halki eta kudu aya harap halak 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 dan halak halak halki eta kudu harap halak siwada ari salian harap halak dina lampiel atawa ain fi'il siwada ari salian harap halak dina lampiel atawa ain fi'il berapa jam siwada ari salian harap halak dina lam atawa ain fi'il siwada ari salian harap halak dina lam atawa ain fi'il bisyududi kalawan sal satu langkah bisyududi kalawan sal dalam kurung ketika satu langkah bisyududi kalawan sal ittadoha eta pertela ieu ieu ittadoha eta pertela ieu ieu ittadoha eta pertela ieu ieu sapoca
Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kamari ngajelaskeun sulasi mujarrad. Pinyal sulasi mujarrad nyaeta pinyal anu kosong tina panambah. Kamari beres ngajelaskeun sulasi mujarrad anu tilu jalan. Nyaeta di mana-mana ain fi'il madi dibaca patah ya sulasi mujarrad, maka kana ain fi'il mudhari'na menang sabaraha jalan? Tilu jalan. Hiji menang dibaca domah. Contoh fa'ala yaf'ulu maujuna nasara yansuru. Kedua menang dibaca kasroh. Contoh fa'ala yaf'ilu maujuna doroba yadribu. Katilu dibaca patah. Contoh fataha yaftahu maujuna fataha fa'ala yaf'alu maujuna fataha yaftahu. Teksabu mabit fa'ainu in tuftah bimadin faksiri au duma au faftah laha fil mubili. Karakter bab emangnya seberapa jenis sulasi mujarrad? Sulasi mujarrad itu kamari ayat genap bab filun sudah siyun ida yujarradu abwabuhu situn kama satus rodu. Biar sulasi mujarrad nyata ayat babna nyata ayat genep bab. Karena itu bab kamari anu ain bil madi dibaca patah. Karena ain bil mudhari menang tilu jalan. Menang domah, menang kasroh, menang patah. Berarti bab ke hiji, bab ke dua, bab ke tilu. Sesana berarti tinggal sabaraha bab deui? Tilu bab. Ayeuna urang jelaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tudamma fa'nu man hafihi au tan kasir faktah wa kasron aihi. Wa in tudamma jeung lamun ngadomahkeun, jeung lamun didomahkeun ieu ain fi'il madi sulasi mujarrad. Lamun teh mah aya ain fi'il madi sulasi mujarrad dibaca domah. Contoh fa'ula, ain fi'il madi dibaca domah. Fa'ula sulasi mujarrad. Pertama fadmumanha, maka sok ku anjeun domahkeun deui. Fiji dina fi'il mudhari'na. Di mana-mana aya ain fi'il madi sulasi mujarrad dibaca domah. Contoh fa'ula, maka karena ain fi'il mudhari'na sok ku anjeun domahkeun deui. Berarti yaf'ulu bab berhata bab lima fa'ula yaf'ulu maujuna hasunaya suno. Kita mangan hiji berarti ngan sajalan.
ya maka keras kursa potong pir sasata wa in tudoma fadmuman hafihi ya gitu. Di mana-mana ain fi'il madi sulasi mujarrad dibaca doma maka kana ain fi'il mudhari menang sajalan naon dibaca domah deui. Contoh faula yaqulu maujuna hasuna yahsunu. Opat bab beres. Dua bab deui. Autan kasir faktah wa kasronihi. Autan kasir atau lamun teamah narima kasroh ieu ain fi'il madi sulasi mujarrad. Misalkan aya ain fi'il madi nate dibaca kasroh fi'il madi sulasi mujarrad. Contohna fa'ila ya ain fi'il madi di kasroh fa'ila. Kumaha dituna fakta pertama maka anjeun kudu patahkeun karena ain fi'il mudhari. Kumaha ji fa'ila ya alu hiji. Di mana-mana ain fi'il madi sulasi mujarrad dibaca kasroh fa'ila maka kana ain fi'il mudhari'na kahiji patah maka ku anjeun do patahkeun deui patahkeun fa'ila ya alu maujuna alima ya lamu beberapa kaopat wa kasron jeung kana kasroh kedua jalan nu kadua maksudnya kumaha di mana-mana ain fi'il madi dibaca kasroh fi'il sulasi mujarrad maka kana ain fi'il mudhari'na oge kudu dikasrohkeun deui. Contoh fa'ila yaf'ilu maujuna hasiba yahsibu. Ihi anjeun kedah ngajaga kedah ngaraksa sok anu geus apal tasrifan sulasi mujarrad dimine di bab kahiji nepi ka bab kagenep sok ihi nya ihi teh maksudna artina jaga ku anjeun. Fil amar i ya iu i aya i pake i naon ki matakna aya kiai dipanggil laki kiai teh nyokot tina ki naon aya ki teh artina ngaraksa jelema anu geus bisa ngajaga tina dosa ngajaga tina permasihatan eta kiai sarua i oge ihi. Namun di bahasa agama di Sunda mah lamun panggilan kiai teh telah kita kiai lamun di awewe nyai i nyai aya deui nyebutkeun abuya bapakku abuya. Namun ustad guru ustad make ural tungtung leta ustad dan lain ustad. Namun ustad mah artina lain guru naon juri tad rek mana tad cik artina teh rik rek mana rik ustad zal tungtung leta salit nya kana huntun luhur tal ustad zal eta ustadzah guru sarua artina. Terus kiai kita ngajaga ki ya i tah balik deh kenapa jadi gila wa in tudo mafat duman hafihi autan kasir fakta wa kasronihi ya sasatarna betul tadi anu setengah wa in tudo mafat duman hafihi ya di mana-mana ain fi'il madi sulasi mujarrad dibaca domah maka kana ain fi'il mudhari'na benang sajalan naon dibaca naon dibaca domah. Contoh faula ya mulu maujuna hasuna ya sunu. Terus autan kasir fakta wa kasronihi enak ya di mana-mana ain fi'il madi sulasi mujarrad dibaca kasroh
ya kedua di mana-mana ain fi'il madhi sulasi mujarrad maka kana ain fi'il mudhari'na dibaca kasroh deui. Contoh fa'ila yaf'ilu maujuna hasiba yasibu. Bisa arti coba biar anu kain ke satrano tadi setengah wa in todo mafat muman hafihi kumaha di mana-mana ain fi'il madhi sulasi mujarrad dibaca doa maka kana ain fi'il mudhari'na menang dan dibaca contoh wajan fa'ulaya maujuna hasilnya. Terus autan kasih fathah wa kasronihi di mana-mana ain fi'il madhi sulasi mujarrad dibaca kasroh maka kana ain menang dua jalan kahiji dibaca fathah contoh fa'ilaya alu maujuna alimaya kedua dibaca kasroh deui contoh fa'ilaya ilu maujuna hasilaya sibu. Nah sulasi mujarrad tindak bafas ya wa in tudo mafat maman hafihi autan kasir fathah wa kasrohi sampai deui masih kene sulasi mujarrad walamun au walamun au ainun bima qarfudiha halki siwa dabi syududida doha. Perhatikan jadi ya sulasi mujarrad walamun jeung ari lampiil ingatkan kenapa paala jeung ari lampiil huruf nu katilu lam paala au ainun atawa ain fiil huruf kadua fa'ala ari lampiil atawa ain fiil bima dina perkara fiil kode putiha anu nyatana dipatahkeun ain fiilna anu ain fiil madina dibaca patah oge kana ain fiil mudhari'na dibaca patah sulasi naon mujarrad katilu ain fiil madhi dibaca patah jeung ain fiil mudhari' oge dibaca patah nyaeta fiil sulasi mujarrad bab ka tilu fa'ala yaf'alu maujuna patah yaftahu tah dina palebah ain fiil jeung lam fiilna halki eta kudu aya harap halak nyaho harap halak huruf halak teh huruf izhar nu gendep hamzah ain ha ogin ho tah aya salah sahiji harap halak hamzah ain ha ogin ho dina palebah ain fiil atawa dina lam fiil nya dina palebah ain fiil atawa dina lam fiil tah eta maka disebut sulasi mujarrad bab katilu. Jadi aya cirian ke sulasi mujarrad bab katilu mah aya cirian cirina teh atau disebutkeun syarat sulasi mujarrad bab katilu teh nyaeta dina palebah ain fiil atawa dina lam fiil kedah aya salah sahiji huruf halak anu genep hamzah ain ha ogin ho. Contoh fataha harap halakna dina naon harap halakna dina palebah mana dina lam fiil harap halakna naon ha fataha dina palebah lam fiil ha tah harap halakna ha eta teh cumput kana syarat berarti diasupkeun kana sulasi mujarrad bab katilu atawa dina ain fiil. Contoh zahaba dina naonana huruf halak ain fiil huruf halakna naon ha zahaba. Contoh sa'ala huruf halakna naon
halakna naon? Sa'ala. Sa'ala. Alif hamzah. Dina naonana eta? Dina ain fiil. Eueuh dina papiil mah eueuh. Nya dina ain fiil atawa dina lam fiil kudu aya salah sahiji huruf halak anu genep. Huruf halak anu genggerong. Aqsal halqi, wastul halqi, adnal halqi. Aqsal halqi 2 hamzah jeung ha. Wastul halqi 2 ain jeung ha. Adnal halqi aya 2 alif jeung kha. Tah kumpul kabeh genep dina genggerong. Jadi halak-halak teh dina genggerong dikoro. Hurufna genep hamzah ha ain ha gin ha. Tah dina palabah ain fiil atawa dina lam fiil aya salah sahiji huruf halak anu genep eta maka sok asupkeun disebut fiil sulasi mujarrad bab katilu. Tuh syaratna sulasi mujarrad katilu. Mantapna dicontoh lagi pa'alayak alu maujuna patahayab tahu. Kumaha cenah ge lamun misalkeun eueuh harap halakan dina ain fiil atawa dina lam fiil atawa aya harap halakan dina pa fiil siwada bisyuzuzi tadoha ya siwada bisyuzuzi tadoha ari salian harap halak dina lam fiil atawa dina ain fiil tegas nama aya na harap halak dina pa fiil ieu mah huruf halakna aya dina pa fiil lain dina ain fiil atau dina lam fiil maka eta dihukuman bisuzuzi hukum nasan naon lisan lisan teh langka. Jadi aya mah aya sok asup tara sulasi mujarrad bab katilu cuman hukumna langka. Naon langka teh sal mukhaliful qiyas dunal istimal.